Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna nyaeta paslun as-siwaku mustahabun fi kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal. Asiwaku ari nyiwak mustahabun eta disunatkeun pikulli halin dina saban-saban tingkah. Illa ba'da zawali kecuali dina sabada lingsirna panon poe lisoimi kana puasa nalika keur puasa. Wa huwa jeung ari itu siwak fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Dihareup. Wa huwa jeung ari itu siwak fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat asyaddu istihbaban. Eta leuwih banget disunatkeunana. Ingda tagoyuril pami kahijina nyaeta nalika barobahna cangkem min azmin tina lila cicing wa ghairihi jeung lilana azam. Wa ingdal qiyami jeung kaduana nyaeta nalika hudang minan naumi tina sare. Wa ingdal qiyami jeung katiluna nalika ngadeg ila sholati kana salat. Asiwaku ari siwak sunnatun eta disunatkeun mutlaqon beurina mutlak dikaulihi karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udahlah. Ngopi. Alhamdulillah. Karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asiwaku ari nyiwak matharatun eta ngabersihkeun lil pami kana cangkem maradotun tur dipikarido li robbi ku pangeran. Wa huwa jeung ari itu hadisun sahihun eta hadis anu sahih. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban jeung Ibnu Hibban wal Baihaqi jeung Imam Baihaqi wan Nasa'i jeung Imam Nasa'i bi isnadin kalawan isnadna sahihin anu sahih. Wa dzakaru sareng parantos nuturkeun hukana itu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari ta'liqon dina ditaklek bisi gotil jajmi kalawan sigat masti. Wa ta'liqatuhu jeung ari naklekna hukana itu hadis jeung wa ta'liqatuhu jeung ari naklekna hadis bisi gotil jajmi kalawan sigat masti shahihatun eta sahih. Wa matharatun jeung ari lapad matharatun bipatil mimi kalawan patah mim wa kasriha jeung kasroh mim. Hiya eta ari matharoh kullu inain eta sakur wadah yutatoharu anu dipake bebersih bihi naon bihi itu ina pasyubiha maka disarupakeun naon asiwaku siwak bidzalika kana itu ina li annahu karana saestuna siwak yutohiru eta ngabersihkeun itu siwak alpamma kana cangkem. Wa hal yukrahu jeung naha dimakruhkeun itu siwak lisoimi ka jalma anu puasa ba'da zawali dina sabada zawal. Bihi eta tetep dina jawabna hilapun ari ihtilaf. Arrojihu ari cek kaul anu rojeh anu unggul Rafi'i dina Imam Rafi'i dina pendapat Imam Rafi'i warraudhati jeung Imam Raudhah annahu saestuna siwak ba'da zawal yukrahu eta dimakruhkeun itu siwak liqaulihi alaihi salatu wasalam karena aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khulupu
yakin ari robah mau dijikeun al khulupu la khulupu pami yakin ari robah cangkemna jalma as-shaimi anu puasa atyabu eta leuwih gede pahalana indallahi mungguh Allah min rihi tibatan seungitna al miski minyak misik rawang riwayatkeun hukana hadis al Bukhari Imam Bukhari wa fi riwayati Muslim jeung eta tetep dina riwayat Imam Muslim yaumal kiamati dina poean kiamah ari lapat yaumal kiamati dina poean kiamah wal khuluqu jeung ari lapat al khuluq bidomil khoi kalawan doma kho wal lami jeung lam huwa eta ari khuluq atagiru eta berubah wahuso jeung ditangtukeun bima dina waktu bima ku waktu ba'da zawali dina sabana zawal li anna taguyyurul pami karena saestuna berubahna cangkem bisa babis saumi kalawan sabab puasa hina idzin dina bisa babis saumi kalawan sabab puasa dina ba'da zawal hina idzin dina nalikana kitu yadharu eta zahir itu taguyyur palau taguyyaro maka lamun berubah naon pamuhu cangkemna itu soim ba'da zawali dina sabana zawal bisa babin kalawan sabab ahoro anu sejen kan naumin seperti sare au goirihi atau lianti sare pasta ka tuluy nyiwak itu soim li ajli dzalika karena arah-arah itu sabab la yukrahu makan teu dimakruhkeun itu nyiwak wakila jeung diceritakeun la yukrahu teu dimakruhkeun wakila jeung diceritakeun la yukrahu teu dimakruhkeun naon al istiyaku nyiwakna soim jalma nu puasa mutlakon berina mutlak wabihi jeung kana al istiyaku qala parantos ngadawuh saha al a'immatu pirang-pirang imam as-salasatu anu tilu hampuranya ieu suarana rada lalaunan soalna ayeuna teh geus jam 00.52 berarti jam 1 kuari teh geus jam 1 peuting matak suarana rada leutik ya hampuranya urang teruskeun bae warojaha jeung parantos ngarojehkeun hukana itu kaul saha Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al muhadzab waqala jeung parantos ngadawuh saha al qodi Husainun qodi Husain saha al qodi Husainun qodi Husain tegasna Husain yukrohu dimakruhkeun itu siwak fil paradi dina puasa fardu dunan nafli henteu dina puasa sunnah khaupan karana sieun minar riya tina riya wa qaulul musannifi jeung ari dawuhan musannif li soimi lapat li soimi yukhadhu dicanak minhu tina kaul naon annal kirohata saestuna makruh tazulu eta leungit itu kirohah biguru bisyamsi kusurupna panon poe naon teh wahadza jeung ari itu kaul huwa ari eta ari ieu kaul as-shahihu eta kaul anu sahih fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al muhadzab wakila jeung diceritakeun naon tabkil kirohatu tetep wakila jeung diceritakeun naon tabki tetep naon al kirohatu makruh
illal fitri nepi ka buka. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Sumasiwaku tuluy ari nyiwak yuta akadu eta dikudukeun naon istihbabuhu sunatna siwak fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat minha eta tetep dina sawarehna itu mawadi' inda tagoyuril pami eta dina minha tina sawarehna mawadi inda tagoyuril pami nalika barobahna cangkem min azamin tina lilana cicing wa ghairihi jeung lian ti azam. Wal azamu jeung ari azam kila eta dicaritakeun itu azam kila dicaritakeun naon as-sukutu cicing atau wilu anu lila. Wakila jeung dicaritakeun naon huwa ari itu azam tarkul akli eta ninggalkeun naon teh barang dahar. Waquluhu jeung ari dawuhan musannif wa ghairihi lapad wa ghairihi yadhulu asup fihi dina itu goer naon ma perkara ida tagoyaro anu di mana-mana barobah itu ma ida tagoyaro di mana-mana barobah itu ma bi aklima lahu kalawan ngadaharna perkara bi aklima kalawan ngadahar perkara lahu anu tetep kana itu ma lahu anu eta tetep kana itu ma roihatun ari ambe karihatun anu bau ngewa kasumi seperti tos ngadahar bawang beureum wal basoli jeung bawang bodas wanawihima jeung sabangsaning nu dua tadi. Wa minha jeung eta tetep dina sawarehna itu mawadi' ingdal qiyami nalika wa minha jeung eta sawarehna tina mawadi' ingdal qiyami nalika hudang minan naumi tina sare kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza staiqadha di mana-mana gugah Rasul minan naumi tina sare istaka maka nyiwak Rasul. Waruwiya jeung diriwayatkeun naon yasumu ngabersihan Rasul pahu kana pamuhu kana cangkemna Rasul asiwaki ku siwak. Wa mana yasumu jeung ari manana yasusu wa mana yasusu jeung ari manana yasusu yunazifu eta ngabersihan Rasul wa yagsilu sareng ngumbah Rasul. Wal hadisu jeung ari ieu hadis rawa eta ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Syekhoni Imam Syekhoni. Wa wajhu ta'kidi jeung ari jalan nguatan al istihbabi nyunatkeun nyiwak ingdal qiyami nalika hudang minhu tina sare anan nauma karna saestuna sare yastalzimu eta netepan sare tarakal akli kana ninggalkeun akal lain akal atuh tarakal akli kana ninggalkeun dahar wasukuti jeung cicing wahuma jeung ari itu nu duanana min asbabit tagoyuri eta tina pirang-pirang sabab barobah. Wa minha jeung tina itu mawadi tina sawarehna mawadi ingdal qiyami nalika nangtung ila sholati rek salat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyukko lamun teu yakin yakin eta laula an asyukko lamun teu matak mayahkeun kaula
ala ummatika umat kaula la amrotuhum tangtung marentah kaula bisiwaki kana nyiwak ingda kulli sholatin dina nalika sakur-sakurek salat. Rawang riwayatkeun hukana hadis saha Syekhoni Imam Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Wa an Aisyah jeung katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah anin Nabi saestuna Kanjeng Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Rasul rakaatani ari salat 2 rakaat bisiwaki kalawan nyiwak heula memehna abdulu eta leuwih utama min sab'ina tibatan 70 rakaat min sab'ina rakaatan tibatan 70 rakaat bila siwakin kalawan teu nyiwak. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Abu Nuaim min hadisil Humaidi tina hadis Humaidi bi isnadi kulli rijalihi kalawan isnadna sakur-sakur rijalna suqotun eta naon teh kapercaya wasiwaku jeung ari siwak muta'akkadun eta dikekeuhkeun ingdal qiyami nalika nangtung ila sholati kana salat nalika rek salat wa illam yakun jeung sanajan henteu bukti naon alpamu cangkemna mutagoyiron eta barobah wala parko jeung teu aya bedana baina sholatil fardi dina antara salat fardu wan nafli jeung salat sunnah hatta law sholat sehingga lamun salat jalma salat zati taslimatin kana salat anu ngabogaan pirang-pirang naon teh pirang-pirang naon atuh nya eta we pokona mah pirang-pirang salam kaduha seperti salat duha wa tarawih jeung salat tarawih wa tahajudi jeung salat tahajud ustuhibba maka disunatkeun ka eta si jalma naon ayastaka yen nyiwak jalma likuli rakaat ini pikeun tiap-tiap rakaat wa kadza jeung nya kitu deui lil jinazati karena nyolatkeun mayit wa tawafi jeung salat tawaf wala parko jeung teu aya bedana baina sholati antara salat bil wudu'i kalawan wudu awi tayamumi atawa tayamum au ingda faqdit tahuraini atawa nalika keur cai jeung taneuh anu suci wayuta akadu jeung dikekeuhkeun naon al istihbabu nyiwak deui naon al istihbabu nyiwak aidon barina deui indal wudu'i nalika wudu wa illam yusolli jeung sanajan henteu salat eta si jalma teh. Rawa ngariwayatkeun saha An-Nasa'i Imam Nasa'i laula an asyukka lamun henteu matak mayahkeun kaula ala ummatika umat kaula la amaratuhum maka tang tumarentah kaula bisiwaki kana nyiwak la amaratuhum maka tang tumarentah kaula hum ka itu umat bisiwaki kalawan nyiwak inda kulli wudu'in dina nalika sakur-sakurek wudu wasoha jeung parantos nyohekeun hakana ieu hadis sah Ibnu Huzaimah wa allaqoha jeung kana ieu hadis naon atunya wa allaqoha barangkali dari teman-teman ada yang tahu saha Al-Bukhari Imam Bukhari wa yustahabu jeung disunatkeun
nyiwak ingda qiraatil Qur'ani nalika maca Qur'an wa ingda ispirori jeung nalika koneng-koneng al asnani pirang-pirang huntu wa ingda ispiroril asnani jeung dina nalika koneng-koneng pirang-pirang huntu wa ilam yatagoyyar jeung sanajan teu berubah naon alpamu cangkemna. Wa'lam sareng kudu apal anjeun annahu kana saestuna kalakuan yahsulu eta hasil naon al istiaku nyiwak bihirqatin ku lamak wa bikulli khosyinin jeung ku sakur-sakur anu kasar muzilin anu nyabut kana kokotor wal udu jeung ari kayu aula eta leuwih utama wal aroku jeung ari kayu arok aula eta leuwih utama keneh kayu arok wal abdulu jeung ari pangutamaana pangabdolna ayakuna eta yen bukti nyiwak naon teh biabisin eta ku anu garing nada anu baseuh ku cai nada anu baseuh bil ma'i ku cai. Terus nande wa yustahabu jeung disunatkeun naon gosluhu ngumbahna siwak liyastaka karena nyiwak jalma bihi ku nyiwak sanian kadua kalina walau istaka jeung lamun nyiwak jalma bi usbu'i goirihi ku curug lian ti eta si jalma wahia jeung ari itu usbu hasanatun eta nanteh kasar ajzaa maka nyukupkeun qot'an kalawan pasti qaluhu ngadawuh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dina syarah kitab Al-Muhadzab wa fi usbu'ihi jeung eta tetep dina curugna jalma hilafun ari ikhtilaf. Ar-rajihu ari qaul anu rajih fi raudhah dina kitab raudhah la yujzi'u eta henteu nyukupkeun itu usbu. Wa rajihu jeung ari qaul anu rajih fi Syarhil Muhadzab dina syarah kitab Al-Muhadzab al-ajza'u eta nyukupkeun. Wa bihi jeung kalawan ajza'u qata'a geus mastikeun saha al-Qadi Husain wal Mahamili jeung al-Mahalli wal Bugawi jeung Imam al-Bugawi wa Syaihu Abu Hamid jeung hiji guru Abu Hamid tegasna Abu Hamid wahtaro jeung parantos milih kana itu kaul saha Ar-Ruyani Imam Ruyani fil bahri dina kitab bahri wala ba'sa jeung teu dosa naon ayyastaka yen nyiwak jalma bisiwaki ku siwak goirihi lian ti eta jalma biidnihi kalawan izin goer wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayyastaka yen nyiwak jalma biyaminihi ku belah katuhuna jalma wabil janibil aimani jeung kalawan belah katuhuna jalma min pamihi tina cangkemna jalma wa ayyamurra jeung yen ngaliwatkeun jalma kana itu siwak ala sakfi khalqihi kana luhur alak-alakna jalma imroron kalawan ngaliwatkeun latifan anu laun wa karosi jeung kana gugusi adrosihi wa karosi adrosihi jeung kana gugusi carehanna jalma wayanwi jeung nganiatan jalma bisiwaki kana nyiwak as-sunnati kalawan niat sunat wa yustahabu jeung disunatkeun ingda duhulil manzili
nalika asup ka imah, wa ingda iradatin naumi jeung dina nalika rek sare. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah. Qala paslun wa faraidul wudu'i sunnatun sittatun. Alhamdulillah ya, cukuplah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.